was a brat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Kamila Nurahya Putri Mumara di kelas 7H. Abi di dieu bade nyaritakeun sasakala dongeng Sunda Jongrang Kalapitung. Zaman baheula baheulaning baheula di Sabudurun Jatiluhur Purwakarta ayeuna masih keneh loba leuweung geledegan leuweung Gonggong Simanggong. Leuweung si Sumenem Jati Ari anu nganggeunggeuh di eta leuweung katut gunung-gunung di sabudureunana hiji lelembut titisan siluman zaman sangkuringan ngaranna Jongrang Kalapitung. Awakna jangkung badag tanding gunung kulitna hideung lestreng bulu kumis jenggotna sagede-gede tambak ingguk. Buukna gimbal kakara oyag lamun katebak angin beliung. Estu pikeheulun jeung pikasieun pisan mun ngomong sorana handareun dading gugur hese ngabedakeunana naha keur leuleuy etawa keur ambek. Hiji mangsa Sang Jongrang Kalapitung hayang nyusep di walungan Citarum lantaran hayang ngadahar beulem lauk. Saenggeus ngahuleung sakedap taya deui carana iwal ti kudu menta tulung ka urang lembur nu aya di sisi walungan Citarum nyaeta lembur Cisarua. Barang nepi ka birit lembur tuluy hohoak ngageroan urang dinya. Hei urang lembur kadarieu euy sorana handara suarana handareun ka madha papat ngadenge panggeroan Jongrang Kalapitung teu sirikna sapaenggeus si lembur tamplok nyalempurkeun aya pikersaeun naon juragan ngumpulkeun abi di dieu. Abi sadayana sayogi upami juragan aya kapalai cek kakolot lembur. Hahaha hadeuh tapi ulah nyebut juragan euy da uing mah lain menak ulah nyebut bapa deui da lain pajabat. Uing mah hayang disebut aa cek Jongrang Kalapitung gumasep bari muril kumisna anu sagede catang kalapa. Barabat atuh manehna nyaritakeun kahayangna hayang nyusep di walungan Citarum anu matak rek menta tulung ka urang lembur pangnyieunkeun usep anu gede talina anu gede sakalian jeung upana deui. Pamenta Jongrang Kalapitung ditedunan ku urang lembur terus bae atuh digarare barengan gotong royong rempung jukung nyieun usep raksasa. Saenggeus mang bulan-bulan usep teh jadi. Gedena sagede jangkar kapal cai, tali usep ku tambang dadung anu panjang puluhan meter. Gancangna carita eta usep teh terus bae digotong ka birit lembur rek dipasrahkeun ka Jongrang Kalapitung. Aris rong kasampak anu ngenggeng usep teu keur sare rek ngagaureun ukuran batu cadas anu lemper tur nyusun seperti bangku jeung kursi. Sisi Citarum nepi ka ayeuna tempat sarena Jongrang Kalapitung teh masih keneh aya anu nu ku urang dinya mah disebut kursi malah cek sakaol mah eta teh tempat badadamian kaasup basa Sangkuriang ngayakeun badadamian jeung siluman-siluman nu rek ngabendung Citarum pameridih Dayang Sumbi. Nenjo anu nyengrek gagawuran saurang oge eueuh anu wani ngahudangkeun. Saenggeus sabulan didagoan kakara Jongrang Kalapitung nyaring hudang bari gigisik. Manehna kaget nempo loba jelma di sabudureuna
Hei aya naon ieu teh bet karumpul di dieu pukna. Numawi abi ngumpul di dieu teh ngantosan aa gugah ieu bade masrahkeun pesenan tea cek kokolot lembur. Oh heueuh nuhun euy alus pagawean teh kapake ka aa mah ari upana aya cek jongrang kalapitung bari ngilikan usep jeung talina. Aya ieu hulu munding dicomot tuluy dilelepkeun kana usep lung bae dialungkeun ka walungan Citarum. Lebah leuwih nu pangjerona talina diulur nepi ka manehna kari nyekel tungtungna. Jongrang kalapitung ngusep bari dilalajoan ku sakabeh panggeusi lembur. Ngan nangtungna ngajegang sukuna nu sabelah ngincak gunung. Ari nu sabelah deui napak kana tangkal bungur anu kacinda gedena. Salila sabulan manehna ngajegang kitu nepi ka gunung anu ditincakna jadi bongkok sarta tangkal bungurna ampir paeh anu ku urang dinya mah disebut sarang. Anu matak nepi ka ayeuna gunung teh nelah bae gunung bongkok. Ari urut tangkal bungurna jadi pilemburan anu nelah lembur bungur sarang. Bawahna desa Cisarua Jatiluhur. Dina poe ka-40 usep teh oyag-oyagan gancang bae atuh ku jongrang kalapitung teh dicentok sataker panaga nu lantaran lepas teuing nyotakan letakna. Usep teh ngacleng jauh pisan ka tukangeunana dibetot hese ari pek ngait kana luwung awi haur. Ku jongrang kalapitung dibetot satakar panaga nepi ka sakabeh keur didinya kapangkas. Tapakna jadi papak lira nu beunang ngararata nu matak nepi ka ayeuna didinya mah tara aya haur anu jangkung soranganna. Upama kabeneran aya oge sok pungasa jadi papak jeung nu sejeuna nepi ka kiwari eta leuweung teh katelah ngaranna leuweung haur papak. Jongrang kalapitung panasaran laun haona anu ngangut teh barang diilikan horeng samana horeng ukur lauk jeuler asup kana hulu munding anu geus jadi tangkorak. Lantaran keheul eta jeuler teh dibalangkeun nya ragrag di lembur Cilele desa Cisarua Jatiluhur. Tah tempat ragragna jeuler teh jadi empang anu nepi ka kiwari ka urung Cisarua mah disarebut ku Bang. Kulantaran teu meunang bae lauk gede lila-lila jongrang kalapitung teh laper kareupna rek menta tulung ka urang lembur tapi geus eueuh saurang acan. Lantaran karabur sarieun nenjo nempo jongrang kalapitung ambek-ambekan nu aya teh ngan tangkal jengkol kabeneran deui buahna meupeuy lebeut henteu talangke jengkol teh dipupu tuluy dikeremus sancanggem na atuh barang rek kiih bet ngarasa nyeri horeng simana horeng aa jongrang kalapitung teh jengkoleun manehna gulang-guling bari gagauran nahan kanyeri tuluy bae ngucapkeun supata. Hei tangkal jengkol atah warah siah geus ngalantarankeun aing nyeri kiih. Ayeuna ku aing rek ditumpurkeun nepi ka iraha bae oge di daerah ieu tangkal jengkol moal bisa jadi cek ujaring carita.
Saanggeus kajadian kitu mah jongrang kalapitung teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karena ngan nepi ka ayeuna di wewengko Cisarua mah teu kungsi aya tangkal jengkol anu bisa jadi cenah mah lantaran disubata ku jongrang kalapitung.